A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abaana. Laukana abauhum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Tarjamahna jeung di mana dibacakeun nyaeta Al-Qur'an dibacakeun ka masyarakat kamaranehanana tuturkeun taati naon-naon anu ku Gusti Allah diwahyukeun. Masyarakat loba anu ngajawab nu ngarespon. Qalu maranehanana nyarita ngajawab moal. Bahkan kuring sarea rek nuturkeun naon-naon nu geus nyampak kapercayaan anu aya di nenek moyang abdi sadaya. Laukana abauhum la yakiruna syai'a, sok sanajan bapak-bapakna teh nenek moyangna teh teu nyaho naon-naon, teu ngarti naon-naon kana eta perkara teh, bahkan da teu meunang petunjuk gitu. Nah, ieu dalil di antawisna ngajelaskeun masalah hurufat. Ari hurufat teh numutkeun bahasa, numutkeun lugoh atau kiwari masuk disebut etimologi. Hurufat teh horofa, hartina pikiran ruksak gitu. Naon maksud hurufat? Hurufat teh aya kapercayaan tina hayalan. Jadi teu bisa dibuktikan jeung eueuh dalil. Boh dalilna eta teh dalil nakli tina Al-Qur'an, hadis atau dalil akal gitu. Hurufat, urang make contoh hurufat. Lamun aya kupu-kupu atawa manuk ka jero imah, tah timbul aya hayalan. Can bakal aya tamu. Tah nu kitu disebut hurufat kan ngahayal. Pan eueuh kaitanana, eueuh hubunganana pada aya manuk ka imah, pada aya kupu-kupu ka imah. Tuluy boga kayakinan bakal aya tamu kitu. Tah hurufat teh. Contoh deui nu sok disebut urang pamali teh hurufat. Tong diuk dina lawang panto. Osok nongtot jodoh teh kumaha hese jodoh maksudna jodoh na nongtot sok hese jodona tong diuk dina panto sok nongtot jodoh meureun maksudna mah bisi hese jodoh teh dikeun we jadi wae nongtot wae tah eta teh hurufat kitu. Contoh deui di lemur abdi mah entong nyebutkeun eme sok sanajan ka eme kudu ucing we. Ka eme teh. Sabab lamun eme disebut eme, engke bakal bencana, bakal hujan gede. Tah eta teh hurufat. Itu nu kitu hurufat teh nya. Contoh deui di laut belah kidul mah aya anu ngageugeuhna. Aya penguasa laut kidul. Diaranan Dewi Loro Kidul. Gitu. Sehingga eta kulantaran yakin di laut kidul teh aya penguasana, maka we sok disuguhan hulu muning gitu dipikeun ka ditu. Padahal saha anu pernah ningali hulu muning di Gorogotan ku Dewi Loro Kidul. Itunya sok sanajan sabaraha kali pernah nganterkeun upamana hulu muning di ka tengah lautkeun dipersembahkeun
keur dewe loro kidul. Pasti can pernah aya nu ningali loro kidul keur ngagorogotan hulu muning. Tah dipercaya lamun dibere hulu muning mah engke moal aya bahaya di laut. Tuluy engke laukna bakal loba. Nya lamun hulu muningna loba mah nya teu satrek kumpul lauk kumpul. Nya mun logik kitu mun asup akal. Tuluy haramna deui naon eta? Pan si dagingna teh dibagi-bagi. Nu sesana sesahuluna dagingna apan sesembahan anu dipersembahkeun keur berhala haram kan? Wa ma uhilla li ghairillah. Yen pepencitan anu geus dipersembahkeun keur berhala haram gitu. Aya deui nu percaya anu ngageugeuh di gunung, munyung ka gunung, nyembah ka sagara gitu. Yen di gunung aya anu ngageugeuh nepikeun kasok dipenta ku dukun mah. Anu ngageugeuh di gunung kidul, nu ngageugeuh di gunung kaler, nu ngageugeuh di gunung wetan, di gunung kulon ka dieu. Ieu incu aya pangabutuh contona. Tah eta teh huropat kitu. Aya kapercayaan naon-naon dongeng-dongeng nu sok disebut mitos nya. Dongeng, pan dongeng teh carita bohong, carita meunang ngarang. Mitos oge kan sarua. Eta kan hartina kan mitos kan fiktif. Eueuh di nyaana nya. Gitu. Boh dongeng tangkuban parahu misalnya. Da eueuh da henteu nyaan meunangna rekayasa. Gitu. Aya deui nu sok disebut kala geuningan kitu nya. Lamun erek pemilihan desa ke pemilihan kepala desa, pemilihan bupati, eta kalana turunna di mana? Cenah kitu nya. Tah percaya karena seperti kitu eta teh disebutna huropat gitu. Jadi urang salaku umat Islam ulah kitu tah. Jadi huropat mah eta teh bid'ah dina urusan akidah kitu nya. Ari nu populer disebut bid'ah mah bid'ah dina urusan ibadah nya eta jijieun nyieun deui ibadah kitu nya. Nu tadi teh contohan. Jadi aya nyieun salat malam nisfu Sa'ban, salatna dijieun, Rasul teu nyontohan eta mah bid'ah dina urusan ibadah gitu. Nah, kitu nya. Terus tadi teh dicontohan anu ngayakeun ngatahlilan anu maot malam kahiji, malam katilu, malam katujuh, malam ka 100, malam ka 1000, terus ulang tahun haul nu maot eta mah dicontohanana ngawitanana ku Sunan Ampel. Eta mah tahun 1400. Sunan Ampel teh nyaeta nu disebut ya aslina mah ngaranna Raden Rahmat. Ya urang Campak, urang Pitnam mung datang ka Jawa tuluy ngayakeun eta peringatan terhadap kematian gitu. Tah eta mah bid'ah na urusan ibadah. Ari huropat mah bid'ah dina urusan akidah gitu. Tah sakitu kapihatur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.